Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sugri wargi di mana bae linggihna wilujeng patepang deui sang Kang Ajun di channel Galura Carita. Denget ieu Kang Ajun ceja midangkeun dongeng kolot baheula anu jejerna anjing pinter. Kumaha ieu jejerna anjing pinter teh mangga urang sami-sami Bandungan wargi di mana bae linggihna. Mudah-mudahan dina danget ieu wargi sadaya aya dina ginulura karahayuan ginanjar kawilujengan. Supados henteu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami Bandungan dongeng anu jejerna anjing pinter. Ieu tina Gandasari 3 atanapi tina koran Galura. Namung satacana wargi Kang Ajun nedapang dedeulna ti sugri wargi anu warninggalih kanggo like, share, subscribe supados Kang Ajun sumanget deui dina midangkeun dongengna. Prung urang pitembeyan anjing pinter. Dina hiji poe aya hiji gagak euteup dina suhunan warung. Nenjo dengdeng keur dipoe dina pager kacida kabiteunana. Tapi teu wanieun ngadeukeutan da dengdeng teh ditungguan ku budak. Gagak teh api-api henteu hayang bae. Tuluy hiber kana tangkal jeruk paseh. Ambeh ulah katara. Ngadaguan bongohna anu tunggu tea. Gagak teh culang cileung bae. Cieuneuun kanyahoan ku anu boga. Lamun katenjueun mah tangtu dipalengpeng. Barang geus rada lila. Kabeneran budak anu tunggu teh asup ka imah. Atuh geuwat pe eta gagak teh nyamber dengdeng teh sagebleng tulus dibawa hiber arek dihakan dinu suni. Sabot gagak keur hiber katenjo ku hiji anjing tuluy dituturkeun. Gagak teh euteup dina dahan kai arek ngakan dengdeng teh. Anjing teh oge geus tepi ka handapeunana sarta pok ngomong. Aturan sagadang gagak keur damel naon celik di dinya. Parantoslah minaker tetepang. Kuring marsep ari ninggal sagadang gagak teh. Bulu herang, jangjang panjang, turub-turub. Tiasa ngeunah sorana deui. Bareto geus sakali kuring nguping sagadang gagak disada mani asa nyelap keneh wae dina ceuli. Gagak mah manuk nupang alusna bae pendekna sora pangeunahna. Cing mangga ayeuna disada sakali bae gagak teh. Gagak beunang diolo tuluy bae disada. Barang pamatukna kakaraengam oge tepluk wae dengdeng teh ragrag. Geus kuat eta ku anjing dironcok dibawa lumpat. Gagak teh olohok bae di luhur kai. Kitu teh nya. Jadi sakadang anjing muji-muji sakadang gagak teu kanyahoan sakadang gagakna teh ka olo kitu teh dengdengna ragrag teh. Mudah-mudahan wargi tina ieu dongeng aya intisari anu dicanak kitu tanya mun tina kalakuan gagak jeung anjing eta teu tah mun dari urang mah sanes gagak sanes anjing kitu tanya eueun. Janten salaku manusia ulah nurutan kalakuan anjing gagak eta usina mah pointeunnya. Atuh Kang Ajun bobo sapanon carang sapakan kitu nya dina macakeun ieu bilih aya hal-hal anu teu sapagodo sareng wargi sadaya hapunten anu kasuhun.
Tah dina ieu sugri wargi aya kecap anu dipalengpeng gitu teh nya, dipalengpeng, ditenggor biasana dipalengpeng teh ku talawengkar atawa ku batu, ngalengpeng biasa teh malengpeng buah gitu teh nya. Ku naon teh kitu ku batu atawa keusik dipalengpeng, ditenggor, dilempar upami bahasa Indonesia mah dipalengpeng teh nya mohon. Sakitu wargi sakali deui hapunten anu kasuhun biliseur kalepatan sareng kaluluputanana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun permios.